ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sadayana, kumaha damang, mugi-mugi sehat walafiatnya. Wilujeng sumping di video perkenalan Abi, nepangkeun abdi Repani Putri Fadila di kelas 10 MPLB 3. Dina kesempatan ieu abdi nyaritakeun dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet ngalah cabe. Kacaritakeun di hiji poe monyet jeung kuya ngalah cabe ka kebon patani. Monyet buru-buru ngadahar cabe anu geus beureum. Monyet ladaeun terus ngucap lata-lata-lata. Patani keluar tina saung. Monyet lumpat sedangkan kuya katewak sabab lumatna boyot. Geus kitu kuya ku patani dikurungan cenah isukna rek dipencit. Peutingna monyet kedatangan kuya. Kuya nyaritakeun ka monyet yen manehna rek dikawinkeun ka anak patani. Monyet kaditaeun tuluy manehna minta nukeran ka kuya. Si kadang kuya keluar, sakadang monyet asup ka jero kurung. Isukna patani ngasah bedog. Maksudna rek mencit kuya nu di kurungan. Monyet reuas ngadenge patani rek mencit satu nu di kurungan. Loba akal, monyet papaehan dina jero kurung. Barang patani muka kurung, patani reuas sabab di jero kurung lain kuya, tapi monyet paeh. Monyet dialungkeun ka kebon, geus dialungkeun berebet monyet lompat satakeun kebek. Patani olohok sabab katipu ku monyet jeung kuya. Sakitu dongeng ti Abi, mugi aya hikmah nu tiasa dipetik. Hatur nuhun kana perhatosanana. Sampai jumpa di dongeng sanes. Saatnya sudah, action tadi.